Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pang deui sareng Akang Cepot anu lawas yeuh di channel Kakarang Kedut. Tong hilap, like, komen, dan subscribe nanya pamirsa. Lain si Akang teh keur kabingungan. Keur neangan si Kelud yeuh. Padahal keur nyari beuteung. Kelud. Kang. Anjir aing nyari beuteung euy, aslina. Maka ieu nyari beuteung. Cek aing ge lamun ngahakan geger. Kudu aya panawarna. Akan sia. Aing ge ngahakan geger loba teuing. Aing yeuh denge. Aing mah ngahakan geger di atah. Aku di atah. Geus doma wae. Aing mah di atah deui sia. Pasak heula. Si pasak teh cengekan sakilo. Ku kitu nama aing teh pan sarua dipasak. Kecai. Iya mah ngahakan genger ada di kumah. Abis ada bener ngahakan genger pas mulu dengeuna. Bebeja ya kadewe kayang dengeuna nama. Aing. Deui Kang, urang teh hirup teh susah. Hayang nyatu jeung mungeuna hese urang teh. Nyampe marsanya. Coba zaman ayeuna hayang bantuan geningan hese. Hayang ngejo jeung naon teh hese. Cik atuh papatahan dewek teh ame mun alus usaha. Sok. Jadi jalma mah ulah sieun. Urang da usaha naon we? Malah suluh. Bajing bedia aing mah. Aya jeruk, murag di handap buruk. Alah aing mah. Bedak aya naon usaha ge yeuh. Aing ngaran jelema mah usaha leutik gede asal ngejo tah kana sungut, kana beuteung, kana podol. Ibadah nu intina mah. Nyampe marsya. Sekian pemirsa cuplikan video interaksi. Tong hilap subscribe Kakarang Kedut TV. Eueuh TV-an da mah euy. Eueuh TV-an Kakarang Kedut. Anu bewarana bahasa Sunda. Memulai bahasa Sunda, subscribe Kakarang Kedut. Oke. Sampai jumpa kembali jeung si Akang Cepot jeung si Kelud da.